tidak aruhan gitu. Mana cenanya dijual gitu. Dia kan nuju naon di dia, ai maneh keur naon di dia? Abdi teh ieu bade ngabar cau. Suruh siapa kamu ke kebun? Itu si nenek Sa. Nenek Mas Lia. Nenek Mas Lia? Iya. Salah kali, Bang. Emang kenapa? Lain iya meureun kebunna ieu mah kebun saya. Geus dituar buat cau sayahnya. Enggak, yang ngora kene cauna ge. Lain kali atuh yang benar sama si neneknya kesininya. Teteh sendiri sini. Ya sendiri, atuh udah di kebun mas saya mah deket. Kebetulan dia sendiri. Ngapain? Bukan ngapain teh. Tong sok tual Aku gitu. ini teh dengerin dulu teteh. Aku ini ya begitulah kira-kira apabila teteh Kumaha? Depan harugut. ayo acis tuh. Mong kita kumaha manusia teh. Si eta tuh, si eta Ari berbuat mana gitu. orang mana make berbuat gitu? Kamu anu salah teu parahugu. Dangukeun heula saya nyarios teh. Naon atuh? Iya kesini dulu atuh. Kebun-kebun urang ieu mah. Jauh dari rumah kan kebun ini. Eta deket imah, kita jauh dari rumah sia dijorowokeun mah sia mana digebugan. Tak tenang we. Kadieu atuh ayo ngaji sudah. Mung aing jeung mana ini teh tuh. Bade masalah cau abdi teh. Sampurkeun heula we si emak itu udah di saya mah cauna ge Tapi areuwahan. kan dituduhkeunna ieu cau lagi. Bukan ieu mah kebun saya. Nya deui. Kadieu itu meureun tetangga sebelah meureun. Kadieu sekedap. Mung aing. Amit-amit. Cengar-cengir awewe teh euy baungan eta euy mun digeletak tengah hari kieu. Nah, cengek aya we manusia teh. Cengek nage gunul ieu mah. Apa bener pisan. Awewe teh euy galak euy biasana awewe teh sajian masak beunang ku aing. Buru-buru pulang ieu mah. Panas ongkoh deh. Aing mah. Cek. Aduh. Aing bumi tadi mana tuh cek teh? Nah bade naon atuh bumi-bumi segala. Atuh sana tong ieu tong ka. Heuh di dieu we ngobrol mana naon atuh. Ieu bumi cek sana Sanes Di palihan mah mana? sakali. abdi teh kaparengan cek. Abdi teh ningali ieu cek seserak gitu, cek lengom teu. Ah tong kudu tanya lengong teu na atuh da abi mah gaduh murang kali. Kau iya sebelum orang kali ge. Pan dirinya ge boga istri meureun. Teu cek abdi mah matak neangan cau ge. Sebenarnya mah sanes neangan cau-cau teh. Sugan aya rana gitu. Cek kan rana sanes. Ada abi mah rana Cek teh eulis kan? Nuhun. Cek. Amit-amit. Nah, itu nya asa Itu si cek kok galak-galak teh. sangan kitu warawe teh para. Dan aduh eta buluan ngaran bitisna cek. Lagi siapa? Cek. Aduh si cek. Goblok teh. Aing pada arek bener aing. Tapi lah yang nyabak darek bener. Lagi alo eta mah. Sapangur mangkang. Karena nama jangkauan aja nulis. Aing gawe teh aya nyampakeun ke mana jangkauan teh cenah di lemah teh burung dasar si nulis teh ngador jeung ngador eta nulis rese boga pamajikan teh aing. Nah, cenah aing mah ampun. Iya Kang, naon ngan asa Aduh, dari mana nangis di mana tuh maneh teh teh? Sama Dari mana saja kamu teh berjalan teh? kan dari Pagi tidak ada. Atau udah mau ngapain di rumah oge? Udah ada kerjaan. Terus yang hujan? Can arek-arek arek mau sekarang. Astagfirullah, urang teh balik gimana? Mau Yang sekarang. daang.
Pan aya sanggup poe meureun. Mung sang poe mah aing sang haneut. Aya narek nyangu heula. Heula atuh kitu mah. Bawa moalila. Dan dina hayu ieu. Ulin jeung ulin we boga pamajikan teh. Biasa nage sok ku akang meureun nyanguna oge. Sia mah kayak jadi ku akang. Tempo atuh batu. Atuh ngobrolna di ditu panas ieu teh. Batur atuh tempo. Naon kudu ngenempo batur? Jadi pamajikan menyangu naon ke? Aing mah dengan ngado. Aing sok loba omong eta ayeuna rek nyangu. Coba aing ngomong wae mun asak-asak meureun. Lieur jeung jelema kitu mah geus bodo ting ah aing mah. Kehelapan urang nyangu. Kalah init deui ka mana? Pada rek nyangu ayeuna da moal lila.